Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak anu balager, wilujeng tepang deui sareng Ibu di materi pembelajaran basa Sunda perkawis biografi. Salajengna naon anu disebat biografi? Biografi asalna tina kecap bio, hirup, sareng grafi, tulisan. Jadi, karangan biografi hartina karangan anu eusina nyaritakeun riwayat hirup salah saurang jalma, biasana tokoh, ti mimiti lahir, mangsa keur budak, mangsa sakola, karir, karya, jeung rea-rea deui. Bisa jalmina masih jumeneng aya keneh atanapi atos maot. Unsur-unsur biografi aya 7. Nu kahiji, nami atanapi nenehna atanapi nami landian. Nu kadua, riwayat kalahiran jeung asal-usul. Nu katilu, kaayaan fisik sarta sifatna. Nu kaopat, riwayat pendidikan sarta pagaweanana. Nu kalima, pikiran sarta gagasanana. Nu kagenep, hasil karyana. Nu katujuh, prestasi sarta panghargaan atau pangajen anu ditarima. Salajengna ciri-ciri karangan biografi. Ngawengku 3 hal ieu. Nu kahiji, informasina dumasar kana fakta. Nu kadua, mangrupa fakta pangalaman hirup. Nu katilu, strukturna jelas. Wanda biografi. Nu kahiji, dumasar kana nu nulisna. Jadi aya biografi sareng autobiografi. Biografi nyaeta anu ditulis ku batur. Sedengkeun autobiografi nyaeta karangan biografi nu ditulis ku sorangan. Nu kadua, dumasar izin penulisanana. A. Biografi nu aya izin ti tokoh anu ditulisna, anu istilah dina basa Inggris authorized biography. B. Biografi anu teu aya izin ti tokoh anu ditulisna, istilahna unauthorized biography. Nu katilu, dumasar kana eusina. A. Biografi perjalanan hirup. B. Biografi perjalanan karir. Nu kaopat, dumasar pasoalan anu dibahasna. A. Biografi politik. B. Biografi intelektual. Sareng C. Dumasar jurnalistik. Nu kalima, dumasar penerbitanana. A. Buku modal sorangan. B. Buku subsidi. Di dieu aya 4 contoh buku biografi Sunda. Nu kahiji,
biografi Raden Dewi Sartika. Nu kadua, biografi Insinyur R.H. Ukar Bratakusuma. Nu katilu, otobiografi Rahmatullah Ading Affandi. Nu kaopat, biografi Raden Mahyar Anggakusumadinata. Bisa gedengeun ieu seueur keneh contoh biografi anu sanesna. Biografi ieu tangtu wae aya mangfaatna kanggo urang sadaya anu macana. Nyaeta mangfaat biografi teh hiji, pikeun pieunteugeun hirup. 2, apal kana pikiran jeung gagasan hiji tokoh. 3, kisah hirup hiji tokoh mangrupa bagian tina dokumen sajarah. 4, bisa paham kana hiji kajadian tina sudut pandang anu beda. Rupina sakieu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mudah-mudahan aya mangfaat kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.